ari si Akang kunaon eta teh biasana ogenan sok nanya kalah ieu nyuntrungkeun beda-beda pilihan gitu sampeurkeun lah ieu carana mah. Kang Kang, hari Akang kunaon? Naon mang lah. Beda elehnya. Oh, Ulah sok gitu Kang. naon tuh mang lah. Ulah sok gitu Kang ya. Sok sanajan urang beda pilihan, tapi tetep itu mana-mana teh demokrasi. Demokrasi. Ulah gitu Kang. Sok sanajan eleh ayeuna mah mending keneh hayu urang babarengan ngawangun si Amis pikeun urang. Ya, awang. Bener Kang. Mamang mah ngabejaan. Yuk ayeuna mah sok sanajan beda pilihan, sok sanajan ayeuna teu meunang, urang ngawangun si Amis babarengan atuh urang dibangun kusaha deui lain ku urang. Mang, tapi urang teh era mang. Urang kamari nya mang ngoblos kolom kosong teh era mang ayeuna eleh teh. Ayeuna urang misalkan nyampeurkeun atawa di hayat teh aya era urang teh mang. Arek saha nu ngera-ngera Kang. Eueuh nu ngera-ngera eueuh. Ayeuna mah bebaskeun pikiran Akang tentang era. Yuk urang babarengan. Moal era urang. Astagfirullah. Moal Kang moal era. Saha nu ngera-ngera eueuh ti dituna. Aing sieun teh diarah mang euy. Masya Allah diarah Kang ye. Si Amis teh nu urang wangun babarengan, urang aluskeun si Amis, seungitkeun ngaran si Amis, ulah kitu Kang. Ya tuh mangnya urang da kamari ge maksudna mah demokrasi beda pilihan teh dajang majukeun si Amis keneh mang aya maksud tujuan mamangnya. Da ari geus kieu mah kumaha deui meureun mangnya da urang ge hayang majukeun si Amis mah. Tah mending kena kitu. Ulah ditempo latar belakang baheula. Nu penting ayeuna mah kumaha carana si Amis sangkan maju ku babarengan ku kebersamaan. Ya tuh mangnya. Tapi bener urang moal era. Ulah era-era moal aya nu ngera-ngera yuk. Urang babarengan ini jeung Mamang. Ya tuh mah. Urang majukeun si Amis. Urang benerkeun yeuh si Amis teh sangkan maju ka hareupna. Ya sugan teh mamang jadi kuhul beda urang ge beda pilihan itu tapi mah. Tonto kuhul sok sanajan tadi Akang teu nanya di jalan ka Mamang keun. Ngamaklum Mamang mah. Ngan Mamang mah teu ngera-ngera cek Mamang oge hayu urang babarengan. Urang sabeungkeutan wangun Kabupaten Ciamis. Ya tuh nunggus manggeusnya mangnya. Gitu. Hampura kuring mangnya. Kun bae. Kamari makan urang teh demokrasi beda pilihan mah wajar wajar. Urang mangnya. Keun wae urang bae. Geus ayo ah. Ayo mang. Ayo curang berangkat. Urang mangnya. Hampura sami-sami. Ayeuna mah urang ngawangun Ciamis. Nya mang. Babarengan nya. Ya mang. Ayo urang benerkeun.